kaning abdi teh ngasakan ka resepna asli. Kang, mas beres maratonnya. Aja, Oh, mana ini? Kirahanya tele geratuan atau siang. Oh, main sekedap. Tenang, terus telat, terus manis Sabios nih. Akang masa fitness alhamdulillah. An aya nu langkung tibingah ti ieu nyanyi akang teh. Ari akang tuh Akang mah langkung tibingah mah. Jadi pemajikan soleh, baru pinter, berbakti ka salaki teh. Ai barudak kamarana. biasa we baru datang sekarang lagi luar. Oh, nya nyai. Ayeuna teh barudak latihan silat. Hayu atuh nyai euna mah. Beres karuang ieu mah urang yang baru tahu.
kapan karek mulang. Mau si Ujang, kamu gak jelas banget, gak level tahu. Naon sih arulin gitu tegawe. Aing mah hirup teh hayo we ngurus maneh jegur iraha atuh maneh ngurus urang. Duh, padahal mah dewek teh cita-cita teh jadi artis ieu teh. Atullah salamullah la ilaha illallah. Rawas, mana make ngadarkeun urang? Hai, mana ya hote? Henteu, urang ulin jeung si Neng heueuh. Naon kitu? Babarian ceurik. Baiklah masalah si Neng mah bae, ayeuna mah si Susi we tingali geus balik di Jakarta. Gawe, genit cepet. Si beta mah teh ajakan meninggalak ke orang teh ih geuleuh pada urang mau kicuri ke da teu mana naon atuh geuleuh ih si beta ku aing dulu bejakeun ka bapak. Si Susi naon kitu balik tidak tahu. Tuh gening budak si babarian. Iya dengan among. Among manehna oge babarian lewe. Moal ana mah bener dan lewe. Atuh heg asa ulah babarian lewe. Dengan amangna nya heg. Itu si genit si aya ka dioda. Neng, cicing atuh i poros. Atuh da maneh tantong sok keureuy wae. Naon sih si genit sewot banget. Hei si Ujang keur ngahayal di ditu orang jalan yuk. Hayu. Lila ngomong ayo ge. Karelo dasar bodoh. Nah ieu. Halo guys, perkenalkan nama saya Lelis Cantika Putri. Saya berperan sebagai istri Kang Ahmad. Teman, perkenalkan nama saya Fitri. Saya dari Warisan Pusaka 3. Peran saya jadi anak galak. Halo guys, perkenalkan saya Aisyah dari Warisan Pusaka 3. Saya perannya sebagai anak soleh tetapi tukang gibah. Halo guys, perkenalkan nama saya Intan dari Warisan Pusaka 3. Peran saya sebagai anak jahil. Oke guys, perkenalkan nama saya Cika. Saya dari Warisan Pusaka 3. Peran saya sebagai cewek genit. Guys, perkenalkan nama saya Meli. Saya dari Warisan Pusaka 3. Peran saya sebagai anak cengeng. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Dadah. Like, subscribe, comment, and share. Check it out.